anu potong suku jangkrik, anu semplak jangjang jangkrik, anu ngajerit sora jangkrik, anu paeh jangkrik, anu surak nu ngadukeunana. Bangsa urang pejet mah gara-gara diadu wae, batur mah surak jeung engprak ibu. Naon atuh anu jadi sabab-musababna teu aya kajaba nyaeta rasa kadeudeuh, kanyaah jeung kacinta urang teh tos lemah. Seueur saling pika ijid antara urangna, pamarentah ka rakyatna, rakyatna ka pamarentahna, rakyat jeung rakyat deui. Anu beda ijtihad, beda dukungan, beda pilihan. Padahal urang teh ulah nungtut batur sami jeung kahyong urang, Bu. Da setiap urang teh beda, Bu. Senal capit ge ngewa katuhu sadayana namahnya. Keukeuh we kudu beda. Urang aya di alam dunia teh lain ti mamah jeung ti mami, tapi ti mamah jeung ti papah gitu nya. Lain ti papah jeung ti papi. Tinu beda ngahasilkeun urang. Jadi perbedaan nu aya teh kudu ngahasilkeun perkara nu sae kedahnana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana, anu maparina nikmat anu teu aya wates wangeunna kangge urang sadayana. Sinareng anu maha sabar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sareng maksiat. Shalawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanah kanggo urang sadayana, kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadayana pikeun ngaraih kabagyaan dunia akhiratna. Tehilap ka para ahli wargina, ka para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin. Tug para gadugi ka urang sadayana, mugia urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu pribados bari ngaguar perkawis ningkatkeun rasa kanyaah jeung rasa kacinta ka sasama urang salaku umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa kanyaah ka sasama urang teh ibu mangrupakeun anu paling utama dina agama Islam teh. Naon margina Allah ngalungsurkeun surat Al-Qur'an anu seueurna 114 surat. Sadayana dibuka ku kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hiji surat nyaeta surat At-Taubah. Kalayan nyebat asma Allah anu maha welas jeung anu maha asih. Ieu teh nuduhkeun yen rasa kanyaah, kadeudeuh, kacinta sasama urang teh banget pentingna ibu. Sahinggakeun ieu nagara, ieu bangsa, ieu kampung, rumah tangga jeung sajabana moal bisa ajeg, moal bisa beres lamun seug papada urangna saling pika angewa, saling pika amek, saling pika ceceub, saling dendam jeung sajabana. Buktos ibu ayeuna komo bari ka usum sosial media aya Facebook, aya Instagram jeung sajabana. Jiga ayeuna kieu gampang nulis, gampang nyebarkeun berita anu matak saling pika ngewa. Aya deui anu ngomporan ka balarea supaya saling pika ceceub. Naon we masalahna dicuatkeunana mah arek tina politikna, arek tina kasehatanana jiga ayeuna. Atuh masyarakat teh saling bebeut ku kaamek, saling hina, saling pojokeun. Akibatna eta teh tina beda pendapat, beda pilihan, beda ijtihad. Terus digede-gede, terus silihina. Pribados masuk emut kana lagu ieu saur guru kapungkur.
anu potong suku jangkrik, anu semplak jangkrik, anu ngajerit sora jangkrik, anu paeh jangkrik, anu surak nu ngadukeunana. Bangsa urang pejet mah gara-gara diadu wae, batur mah surak jeung engprak ibu. Naon atuh anu jadi sabab-musababna teu aya kajaba nyaeta rasa kadeudeuh, kanyaah jeung kacinta urang teh tos lemah. Seueur saling pika ijid antara urangna, pamarentah ka rakyatna, rakyatna ka pamarentahna, rakyat jeung rakyat deui. Anu beda ijtihad, beda dukungan, beda pilihan. Padahal urang teh ulah nungtut batur sami jeung kahyong urang, Bu. Da setiap orang teh beda, Bu. Senal capit ge ngewa katuhu sadayana namahnya. Keukeuh we kudu beda. Urang aya di alam dunia teh lain ti mamah jeung ti mami, tapi ti mamah jeung ti papah gitu nya. Lain ti papah jeung ti papi. Tinu beda ngahasilkeun urang. Jadi perbedaan nu aya teh kudu ngahasilkeun perkara nu sae kedahnana. Ulah nungtut batur nyaah ka urang, tapi tungtut diri urang ti payun supaya diri urang heula anu nyaah ka batur. Ulah nungtut supaya caroge nyaah ka urang. Ulah nungtut supaya istri heula anu nyaah ka urang, tapi urang heula. Ta upami urang tos mikir kitu sadayana, yen urang heula anu kedah nyaah ti payun teh insyaallah Bu beres roes ieu nagara. Ieu lemur komo rumah tangga mah kitu. Ta upami tos pinuh ka nyaah kitu Ibu, dijamin moal aya kajahatan, moal aya bangsat, moal aya nu curang, moal aya nu korupsi moal. Arek kumaha jahatna da hatenana ge pinuh ku kanyaahnya Bu nya. Moal aya budak jeung caroge anu balecir lumpat da serem cenah ningali ibu, moal aya. Moal aya anak jeung istri anu nyarumput jeung balecir sabab serem ningali si bapa cenah moal aya. Sadayana ge aya dina katentreman, tenang jeung pinuh ku kacinta. Nya perkara saulah saalit paket rok mah wajar, da anu pinuh ku kanyaah mah paket rok jeung teu hade saulah saalit teh buburu di entepan deui ibu. Buburu diberesan deui ku silih hampura jeung silih pikanyaah. Nikmat Bu tos kitu mah. Pidauh Allah dina surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Upami dibahasakeun kana obrolan urang mah kieu eta teh. Kangjeng Rasul diutus ka alam dunia teh teu aya kajaba nyaeta pikeun jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Pikeun ngajarkeun saling pikanyaah antara urang di alam dunia, khususna sasama mukmin jeung muslim. Bahkan pidauh Kanjeng Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Henteu disebut jalmi anu iman, lamun seug eta jalma can bisa mika cinta, mika nyaah ka baturna, ka tatangga, ka barayana, ka sasama jalmi deui. Ibarat manehna mika cinta kana dirina. Jadi can sampurna iman urang teh ibu upami urang masih keneh silih pika amak sareng sasama urang gitu. Teras deui Kangjeng Rasul kantos ngisahkeun kieu ibu. Yen engkin di surga sadaya penduduk surga teh saling anyangan can. Ka batur-baturna, ka sobat-sobatna anu nuju di alam dunia kapungkur. Hoyong sasonoan jeung ngobrolkeun perkara-perkara nu sok biasa dilakukeun di alam dunia. Saling ngutarakeun ka sono jeung eta obrolanna teh kacida ramena lamun ceuk barudak mah bernostalgia kitu. Pokona mah dina kaayaan bararungah jeung saling pikasono. Mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotobi banil bashar. Jadi upami urang tos nyarioskeun surga, salaresna moal tiasa kabayang jeung moal tiasa kahayalkeun ibu. Kaindahan jeung kaistimewaan eta surga, moal tiasa. Teras aya hiji riungan di surga anu saling anyangan teh jiga tadi saling pikasono. Ternyata salah sahiji sobat karibna teh ibu teu aya dina eta riungan. Teras we naros salah saurangna teh ka malaikat, malaikat, ka mana babaturan abdi anu baheula di alam dunia sok kumpul jeung abdi, nah teu aya. Dijawab we ku malaikat, di dieu mah pan aya dua negeri cenah jang. Nya bahasa urangna mah kitu. Hiji negeri surga, dua negeri neraka. Mun eueuh di surga berarti dina neraka. Akhirna eta jalmi ngaros teu tentrem sabab aya nu kurang sobatna. Teras we ngadongkapan ka malaikat anu ngajaga neraka. Ternyata ibu leres daftaran babaturan teh emang aya di dinya. Teras anjeunna ngadu ka Allah, ya Allah, pikeun abdi ieu surga teu sampurna kanikmatanana. Lamun seug rerencangan abdi
anu aya dina neraka teu diangkat ka surga. Ya Allah, angkat rerencangan abdi anu aya dina neraka eta. Sabab demi Allah abdi baheula tos ngahiji jeung anjeunna. Sok sanajan sakedap tapi kumpulna abdi di dunia saling pika cinta dina kataatan ka anjeun ya Rabb. Akhirna dikabul ku Allah, diangkat eta sobat mati neraka. Allahu akbarnya. Saatos kitu ahli neraka heboh ibu. Nah cenah aya jelema diangkat ka surga. Nah manehna boga anakna anu sahid. Nah manehna cenah boga anakna anu hafal Quran. Tapi ka bisa nyafaatan kitu. Kabeh heboh pada naros kitu. Cek malaikat lain. Eta jelema baheula di alam dunia sok ngumpul jeung babaturana dina kaayaan anu saling pika cinta pika deudeuh dina jalan taat ka Allah. Allah. Tak ieu teh panginten modal kangge urang ibu. Urang mah teu ngagaduhan urang kali anu sahid, sumawona anu hafal Quran. Anu bakal nyafaatan urang engkin, tapi urang gaduh modal nyaeta keluarga urang, tatangga baraya urang, sobat pangaosan urang ieu sadaya teh urang teh bakal tiasa saling syafaatan engkin di akhirat. Tapi syaratna naon tadi Bu? Mahabbah nyaeta saling pika cinta, saling pika deudeuh dina jalan taat ka Allah. Nya sapertos pangaosan jiga kieu urang teh nuju taat ka Allah Bu ieu teh. Bari disampurnakeun rasa saling pika deudeuhna, pika nyaahna. Mudah-mudahan urang tiasa kumpul bareng di surga Allahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bari saling syafaatan teh jiga tadi. Sabalikna upami riungan anu pinuh ku kaawonan kumaha? Nya saling fitnah, saling gibah, saling pika nyeri. Eta mah apes ibu. Di dunia na seueur rami jud ku masalah meureun kitu nya. Seueur teu hade jeung baturna, di akhiratna wayahna saling kusrukeun kana neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ku ayana eta hayu dina saat ieu urang tancepkeun rasa kacinta, kadeudeuh, kanyaah ka sasama urang. Ka tatangga baraya urang, ka jamaah pangaosan ieu ka sobat-sobat urang arah-arah gawe ibadah karena Allah ibu. Kumaha carana kumaha? Hiji, upami ieu hate hoyong ningkat rasa kanyaah ka sasama anu kahiji urang teh kedah tiasa ngaduakeun batur. Kedah tiasa ngaduakeun batur. Utamanana mah nya eta ditukangeunana. Dina saatos netepan urang ulah hilap ngaduakeun. Anu kahiji, anu paling utama mah meureun ka sepuh urang anu janten cukang lantaran urang aya di alam dunia ibunya. Anu kadua ka guru-guru urang anu ngajantenkeun cukang lantaran urang yakin ka Allah. Tiasa urang ibadah ka Allah, tiasa taat ka Allah. Teras doakeun anak caroge urang. Kadituna doakeun saderek-saderek urang, tatangga baraya urang. Tiap tos netepan teh doakeun. Teu tiasa ku Arab atuh ku Sunda we. Allah mah dangartoseun. Nun Gusti paparin rahmat, magfirah sareng kabarokahan kanggo saderek-saderek abdi. Tatangga baraya abdi, sobat-sobat abdi. Sadaya mukmin jeung muslim. Khususna kanggo ibu rama abdi, guru-guru abdi, anak caroge abdi sing saralamet ya Allah, sing disarehatkeun sareng dipaparinan kasolehan sadayana. Kitu ngadoa teh ibu. Lain jang nyalira wae. Doakeun batur, tatangga baraya jeung sobat-sobat sadaya. Ta upami urang tos biasa ngadoakeun batur, insyaallah bakal ningkat rasa kanyaah urang ka sasama. Ari ngadoakeun payunana mah teu aneh Bu. Atawa kanu ngadamel kasayaan ka urang, eta mah teu aneh komo bari payunana mah kitu. Sanes awon eta ge sae. Ngeun aya kalana urang teh sok hayang kapuji kitu yen urang geus ngadoakeun. Jadi ngaruksakana kaikhlasan pan eta teh. Contoh ieu batur maparin jeruk sakeresek misalkeun. Aduh nuhun pisan, meuni ngararepot atuh ece. Mudah-mudahan we sing ageuk milik rezekina, sing digentosan kudu langkung ti kieu. Sae teu Bu? Sae salama urang ikhlas. Ngeun ari payunana mah sok aya kalana kieu, hate teh sugan we atuh mineng merena ari geus didoakeun kieu mah. Tadi jeruk atuh sugan we ayeuna mah jadi duren kayak mah kitu. Cilaka pamitas kitu mah. Sing ikhlas Bu. Kumaha atuh nu langkung sae payunun urang ngadoakeun, pengkereun oge urang ngadoakeun. Pengkereunna oge urang teh ngadoakeun. Dicana kana doa tahajud urang saatos salat urang eta anu langkung sae mah. Ngadoakeun batur bari teu apaleun anu didoakeun ta eta anu sae mah Bu langkung gaya eta mah kitu. Sabab yakin kaikhlasanana. Ngan kade ulah dicarios serius atau sena. Beres sudah didoakeun ku urang tadi beres salat, gagal eta. Siap teu Bu kitu.
ngaduakeun batur di tukangeunana bari teterangeun kedah siap dilatihkeun. Cobi orang buktikan misalkan ibu teh icalan cecenet gitu. Dugi ke alhamdulillah sukses jadi bos cecenet gitunya. Pas begitu menikmati kesuksesan, teras wae anu muka deui icalan cecenet tatangga ibu. Sami juga ibu gitu. Kinten-kinten ibu siap teu ngaduakeun anak eta ka tatangga ibu. Ngaduakeun kamajuan kanggo eta tatangga ibu anu muka cecenet sami jeung ibu. Asa ragu cenah jang. Apaan tadi siap? Daripada ngaduakeun batur matu meningjang urang heula we cenah jang. Nah upami tos kitu hate teh berarti masih teuas gitu ibu. Upami ieu hate hoyong sae pinuh ku rasa cinta jeung kanyaah duakeun dan teu ngadamel kasalahan tatangga urang nu muka cecenet teh nya. Da hak anjeunna sami jeung urang oge. Mugi ya Gusti tatangga abdi anu buka usaha cecenet jiga abdi teh sing aya dina kalancaran, kamajengan sareng kasuksesan, milik rezekina anu ka Allah, anu kapetik tiasa diangge ibadah ka anjeun. Tiasa diangge umroh, tiasa diangge haji cek orang. Luar biasa tuh Bu. Luar biasa. Pan orang mah sok koret ku ngadoakeun baturnya. Sok latihkeun ti ayeuna ngadoakeun kangge kasayaan tatangga baraya urang. Apan tingkatan ngadoakeun batur teh aya 3 Bu. Hiji kajalmi anu ngadamel kasayaan ka urang. 2 kajalmi anu sae henteu awon henteu ka urang. Eta nu kadua. Anu katiluna kajalmi anu awon ka urang. Ngaduakeun anu sae mah teu aneh Bu. Ngaduakeun ka jalmi anu sae ka urang teu aneh. Sae eta oge ngeun teu patos aneh gitu. Ngaduakeun anu sae henteu awon henteu ka urang, lempeng we kitu ka urang teh. Ta eta anu sae mah. Kumaha cenah ngaduakeun anu awon ka urang? Mitnah, ngagibah, mere janji teu dicumponan wae, ngahutang teu mayar-mayar wae kitu misalkeun. Tah ieu mah istimewa Bu. Ngaduakeun sae ka jalmi anu awon ka urang. Berat ieu nya. Tugasna pang beratna ieu. Sur ibu teh ya Allah, ieu jalmi teh namut artos ka abdi ditagih kalah nyare. Alesanana kalah ka ditu ka dieu. Padahal da teu kurang cenah ku hartana katinggalinana mah. Ya Allah, cenah kumaha atuh sedengkeun cenah cek jang jujun kudu ngadoakeun. Ngadoakeun hade. Bari ngagibrig teh ibu nahan ka amak misalkan ya Allah paparin rezeki anu seur cenah. Sing dibarokahkeun kahirupanana. Bari mereket teh waos kitu nahan ka amak. Anakna sing saroleh, keluargana sing aya dina katentreman. Masya Allah. Sangem teu kitu. Berat keneh. Aduh, ya Allah, ya Rabbana. Nyata latihkeun Bu wios pamun teu bari karemod oge nahan ka amaknya. Dangkin ge rapih deui nyalira. Cobian kitu Bu, ngaduakeun sae ka jalmi anu gaduh masalah sareng urang sok cobiane geurah. Muga urang tiasanya Bu, amin. Amin. Sanes ku amin hungkul tapi bari diriadohkeun. Dilatihkeun. Pribados gaduh rerencangan kapungkur anjeunna nembe meser sapatu anyar Bu. Nuju kuliah di Bandung, teras we netepan di hiji masjid. Satos netepan sapatuna teh teu aya Bu. Nya rupina mah lenyap digasak bangsat meureun. Saur pribados teh eta jelema kacida-cida teuing teu euleum-euleumnya maling sapatu di masjid. Kumaha jawaban rencangan abdi keun we meureun matakna maling sapatu ge banget ku butuh we jigana nama. Da teu mungkin cenah asana teh jelema boga mah kudu maling sapatu. Mudah-mudahan we sing diseueurkeun milik rezekina dibarokahkeun hirupna. Meureun ari geus loba milik rezekina mah piraku pulang paling deui. Kitu saurna teh Bu. Mudah-mudahan we pagoyan malingna teh sing pagoyan anu terakhir jeung dijadikeun ahli tobat. Allahu Akbar eta ku mulya kitu eta hate. Ngaleket teh Bu ngadangunan ge ya Allah. Teu aya haneueul, teu aya kaamek, teu aya sapatu anyar anu maling teh. Biasa we lempeng eta mah babatur. Koncina ngaduakeun sae ka batur keur mah ahli ngaos anjeunna teh kitu. Tos asak ilmuna. Nyata emut kana ilmu ieu ngaduakeun sae ka batur. Jadi lempeng we. Leuleus we hatenana teh. Ningali anu jahat oge nyaah we kitu katinggalna teh supaya tobat kitu. Eta meuni soleh kitunya. Kaleresan tah dina sababaraha waktos kapengker pribados anu diuji ku Allah kitu teh Bu. Meser acuk anu anyar nuju di Bandung nuju di ibu mertua. Kupun istri teh acuk teh anu anyar teh dicuci, teras we dijemur. Eta acuk teh anu dipikah hoyong Bu, warna ge aduh kameumeut kitu. Pas bade dijahit teh teu aya Bu. Pribados teh emut we kana kasolehan rencangan pribados kapungkur. Akhirna meta ngadua jiga tadi, ngadua kasayan pikeun anu maling kitu. Nya jiga tadi we ngadua nama kitu. Bari ngagibrig ngeun pribados manahan ka kucing.
Tapi alhamdulillah Bu ieu hate jadi hampang. Henteu ngarasa rugi-rugi teuing asanana teh gitu hate. Malahan alhamdulillah teu lami kagentosan deui ku acukeun langkung saya. Nya kunaon tiasa kitu sabab saur sapalih guru Ibu, doa anu bakal babari dikabul ku Allah tapi jalmi wegah ngedalkeunana nya eta ngadoakeun sae ka jalmi anu zalim ka urang. Ieu teh pada melan abot. Lamun dina dunia kedokteran mah ieu teh operasi ageung Bu. Di mana operasi ageung biasana ngabutuhkeun obat bius. Tah ayeuna ku pribados Ibu bade dibius heula. Naon cenah biusna? Saur Kangjeng Rasul, "Ma min abdil muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi ila waqalal malaku walaka bimislin." Ieu teh hadis sahih riwayat Imam Muslim Ibu. Pidawuh Kanjeng, lamun aya hiji jalmi ngaduakeun ka baturna ditukangeunana bari teu afalun anu diduakeunana kalebet ngaduakeun ka jalmi anu gaduh masalah jeung manehna, maka malaikat kompak bareng ngadoa ka Allah. Ya Allah, paparin pikeun anu ngadoa pangpayuna. Jadi Ibu, doa urang kangge batur teh anu untung kacidamah urang anu ngadoana. Sabab puluhan malaikat ngadoa langsung anu sarupa anu dihususkeun kangge urang. Urang mah hiji ka batur, balikna puluhan doa ti malaikat kangge urang kitu. Sabalikna upami urang ngadoakeun awon ka batur mah hiji tina doa urang teh balik ka urang puluhan kaawonan langsung doa malaikat Bu, nauzubillahnya. Kahartos panginten aya namanya. Tah biusna rada ngaruh aya namanya. Matakna upami ibu gaduh kahoyong kitu tah, gaduh cita-cita, gaduh pangabutuh jeung sajabana, doakeun we jalmi anu jahat ka urang Bu. Insya Allah gancang dikabul ku Allah tak kahoyong jeung cita-citana. Atawa di mana aya jalmi jahat misalkeun curang, anu maling jiga tadi ngarugikeun ka urang. Kedahna ayeuna mah atoh Bu. Alhamdulillah cek ibu teh aya proyek jang kahadean urang gitu. Janten ladang amal ku doa-doa urang, meureun tere dikabul cita-cita jeung kahoyong hajat urang teh kitu. Kitu we ayeuna mikirna Bu. Jadi hampang hate teh jeung insyaallah bakal balik ka saean kangge urang. Kitu panginten ibunya kudah tiasa urang teh ngadoakeun. Upami ibu jadi tukang tani doakeun tatangga sawah urang nun Gusti sing dihasilkeun parena. Sing dijauhkeun tina hama, sing cukup kangge bekal rumah tanggana. Harita keneh Bu puluhan malaikat ngadoakeun khusus kangge urang kasaean eta. Anu sarupa doana teh kitu. Upami janten padagang doakeun padagang nu sanes nun Gusti sing majeng, sing hasil, sing sukses dagangna dulur abdi tatangga abdi. Harita keneh puluhan malaikat ngadoakeun khusus jang urang. Ku doa anu sarupa. Untung pisan nya Bu nya. Upami urang ngadoa jang nyalira mah mung hiji kangge urangna mah. Tapi ngadoakeun batur komo anu bermasalah jeung urang jiga tadi teu kahitung ijabah doana kangge urang Ibu. Sabab para malaikat ngiring ngadoakeun puluhan malaikat. Siap ayeuna mah pengintennya Bu? Siap lah insyaallah. Siap sing tiasa. Sok cobaan lah. Tos nerap ta obat biusna. Intina nama ieu hate bakal lembut moal aya ka amek, moal aya ka keheul, moal aya dendam ka jalmi, insyaallah bakal ningkat rasa kanyaa teh Ibu. Rasa kacinta urang kasasama. Koncina nyata ngaduakeun anu ikhlas. Tah hiji eta urang teh kedah tiasa ngaduakeun kasasama urang. Utamina mah ditukangeunana. Anu kadua, upami ieu hate hoyong ningkat rasa kanyaah, rasa kacinta, rasa kadeudeuh nyaeta kedah emut jasa kahadean jalmi ka urang. Sing emut kana jasa kahadean jalmi ka urang teh. Insyaallah bakal sae ieu hate teh Ibu, bakal pinuh ku kanyaah. Ngeun cilakana urang mah sok seueur ningali kasalahanana. Ta eta anu cilakanana. Tiap ningali jalmi teh kasalahanana we anu emut teh gitu. Padahal eta anu neaskeun kana hate teh Ibu. Ningali caroge teh ayeuna Gusti ieu caroge teh titipan anjeun kanggo abdi. Anjeunna anu babanting tulang. Abdi tiasa tuang syariatna capek anjeunna. Tiasa ngangge-angean, tiasa iuh di bumi. Terus abdi tiasa gaduh murang kalih anu jadi panangteram hate. Ieu teh syariatna aya caroge abdi. Makin seueur ningali kasaean makin leuleus ieu hate Ibu. Askarukum lillah, askarukum linnas.
jalmi anu paling ageng syukurna ka Allah nyata jalmi anu paling ageng syukurna ka jalmi. Ningali istri pribadi teh sami kedahna kitu. Ieu teh papatah kayak abi we Bu, hakikat intina nama. Makin emut kana jasa kasayan perjuangan pengorbanan makin ngaleket teh ieu hate Bu, makin ningkat ka nyaah diri. Mangga we cobian. Emut kana jasa-jasa guru, upami teu aya guru, bade kumaha urang teh Ibu, urang tiasa ibadah, urang tiasa ngaos Quran, tiasa nulis, tiasa maca, tiasa ngitung. Anu paling penting urang teh tiasa yakin ka Allah. Ieu teh syariat jasa-jasa guru urang baheula. Guru urang ayeuna. Insyaallah leuleus ieu teh hate Bu. Makin ningkat rasa kacinta urang ka guru. Pribados emut kana carios kieu Bu. Aya anu muka lamaran damel. Entos kitu seueur anu ngalamar kana eta padamelan teh. Ieu teh damel naon cenah Pak? Ieu teh damel anu luar biasa beratna cenah Jang. Merlukeun seueur kamampuan. Kedah apal ilmu kesehatan, kedah terang ilmu ngetang, teras kedah gaduh daya tahan fisik anu kuat anu sae. Kedah ulet jeung sabar cenah dina ieu padamelan teh. Pokona mah seueur pisan kategorina. Terus cenah jam kerjana kumaha Pak? Ieu padamelan teh memang luar biasa cenah nyita kana waktuna 24 jam full. 7 poe dina saminguna full. 30 poe dina sabulana full teu aya liburna. Waduh cenah. Terus ari istirahatna iraha cenah gitu. Ceuk anu ngalalamar teh seueur ngalamar. Bisa salaresna aya waktu istirahat. Tapi kedah siap sadia. Ari liburna maaf we pan tadi ge geus diwartoskeun. Ieu padamelan teh teu aya liburna. Waktu lebaran, tanggal beureum oge kudu siap sadia. Siap tugas, teu meunang komplain lamun klien ngadamel kasalahan teh. Geus rengsek padamelan diacak-acak ku klien teu meunang komplain, wayahna kudu dirapikeun deui. Aneh cenah pagawean teh. Terus cenah aya gajina sabaraha cenah Pak? Ari Ujang cenah hoyong gaji sabaraha? Wah, cenah gawe ripuh jiga kieu mah. Komo cenah eueuh liburna jiga kieu mah 200 juta sabulan cenah abi mah. Ari Ujang hoyong sabaraha? Kan hiji deui teh. Abi mah 300 juta sabulan. Kitu ge cenah cukup sabulan ugah deui asana teh gawe kitu. Ya saberat-berat teuing. Teu pisan-pisan cenah eueuh liburna. Kudu beurang jeung peuting kitu. Teu meunang komplain deui cenah. Satiap saat kudu tugas. Cenah Jang tapi maaf we ieu teh. Padamelan teh teu aya gajihna. Waduh. Amit-amit piraku mah gajihna. Piraku gawe sakitu berat teu digaji. Henteu cenah Jang teu digaji. Nu bener ieu teh Mang cenah. Emang aya nu daekeun gawe jiga kieu? Aya cenah Jang. Teu mungkin. Aya. Saha? Inung anjeun. Inung anjeun. Inung anjeun Jang nu daekeun. Ibu urang teh 24 jam ngurus urang teh Ibu. Teu aya liburna. Henteu ningali siang jeung wengi. Sehat teu damangna terus damel ngurus urang. Nuju raos tuang ngabersihan kotoran urang. Nuju raos bobo ngabersihan cai ompol urang. Upami teu damang kadang rela nukurkeun nyawana supaya urang panjang umur. Rela teu gaduh angoan anu sae supaya urang ngagaduhan angoan anu sae. Teu aya liburna ibu urang teh jeung teu aya gajihna. Sok mangga doakeun ibuna anu tos teu araya jeung istimewakeun ibuna anu masih keneh araraya. Upami urang jarang ngemut kana kasayaan mah ibu kanya urang teh pasti kurang. Sabalikna upami urang seueur emut kana kasayaan ibu maka bakal ngaleket teh ieu hate teh. Makin cinta jeung nyaah kanu jadi ibu sehingga urang rela ngalakukeun naon wae kangge kasayaan ibu urang meureun nya. Makana anu sok sibuk ningali kana kakuranganna mah bakal ngabatu ieu hate teh ibu. Saha wae anu hoyong hatena pinuh ku kanyaah sing resep ningali kasayaan jasa batur maka insyaallah bakal muncul rasa kanyaah anu luhur dina hate urang. Hiji urang teh kudu ngadoakeun batur tukangeunana latih Bu. Insyaallah ningkat ieu kanyaah. Anu kaduana kedah tiasa ningali kasayaan sinareng jasa batur ka urang. Insyaallah ieu hate bakal ningkat kanyaahna. Salaresna mah masih kene aya poin anu salajengna. Ngan insyaallah dina waktos anu sanes mugia urang sadayana dipaoskeun yuswa, disehatkeun dohir batin, ditepangkeun deui dina waktos anu sanes ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sateu acana dipungkas panginten ibu urang teh ieu teh nuju musim panyawatnya.
sanes di lemur urang hungkul ieu teh. Di lemur batur ge sami. Sanes di negara urang hungkul, di negara batur ge sami. Salam dunia ieu teh Ibu. Nuju diuji ku Allah. Anu urang uninga yen ieu panyawa teh cenah sifatna teh nyebar jeung patalepa. Ku ayana eta tetep we urang teh kedah dijagi kasehatan teh Ibunya. Sing apik ngaraksa dirina. Numutkeun ilmu anu aya. Upami urang sok hapot-hapotan ngajaga pare jeung bubuahan tina hama. Tuluy urang meser obatna sakumaha mal oge dipeser we. Terus-terusan disemprot bebelaan papanasan jeung palakesa. Piraku urang teu bebeakan kana ngajaga jeung ngaraksa diri tina panyakit. Kasehatan diri mah pangutama-utamana daripada kasehatan pare jeung buah pangitun punya. Lamun pare jeung buah ngajagana meureun kudu disemprot, tah diri mah numutkeun ilmu nu ayana teh diantawisna nganggo masker cenah kitunya. Rajin ngawasu panangan ku sabun saacan cobak-cabak kana pameunteut teh. Sok sing sadar, sing apik Ibu. Teras deui ayeuna mah aya vaksin geuning. Tah ieu teh bentuk perlindungan diri tina panyawat jiga pare anu disemprot tadi. Kumaha cenah lamun geus divaksin atau di masker tetep beunang wae urang teh ku panyakit. Nya sabeunang-beunangna ge ku hama eta pare anu geus disemprot. Beda jeung pare anu teu disemprot meureun nya. Leuheung we teu kacida teuing meureun kitu. Jadi nganggo masker sareng divaksin teh insyaallah Ibu ieu janten ibadah. Insyaallah janten ibadah. Naon sababna? Sabab entos midamel perkara anu matak maslahat kanggo diri sareng kanggo balarea Ibu. Dimanakeun urang midamel kamaslahatan insyaallah jadi ibadah Bu. Keun we da urang teh lamun kahujana urang sok sangsara, sok riweuh urang ngelapan ka jibrug urang nya ku cai. Atuh malar naon nyaho usumna hujan, lain urang teh siap sadia ku payung jeung ku mantel meureun kitu. Tah kitu ieu ge diri lamun urang masih keneh ngarasa tegenah ku panyakit, tegenah ku teu damang, masih keneh riweuh berobat, atuh malar naon urang teh lamun siap sadia tina nyegahna. Sadia maskerna jeung daek divaksina da puguh nuju musimna kitu. Sok we biasakeun insyaallah jadi ibadah. Diri sehat mah ibadah, usaha, kasab, tani insyaallah lancar Bu. Allah ngalungsurkeun akal ieu teh pikeun dimaksimalkeun. Jadi lain zikir hungkul anu dihadekeun urang teh nya Bu, tapi fikir sareng zikir kudu saimbang. Sur guru pribados mah. Fikir sareng zikir teh kudu saimbang. Sabab Allah mikaresep ka jalmi anu nyampurnakeun ikhtiar, nyampurnakeun doa sareng nyampurnakeun tawakalna. Insyaallah Ibu. Sok insyaallah urang tiasa ngajaga diri insyaallah. Doakeun dulur-dulur urang anu nuju ka uji, anu nuju diuji ku panyawat, sing dikiatkeun, disobarkeun, diangkat dosa-dosana, dimulyakeun darajatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan ageng manfaatna. Khususna kanggo abdi nyalira umumna kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Laresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup ku doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.